Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak marek ngala. Berjumpa lagi dengan emak geledek marek ngala jagong ayeuna tuh. Alhamdulillah urang geus dugi deui kana Panen jagong. panen jagong. Sugan teh mah halaman aing mah nyebar lagi deui jagong. Tah ieu kahirupan lemur mah barudak. Geun kuduna teh cing mana tangka kalian rana. Kudu make ieu terus ganti Hayu. belum ulah nyebutkan arah rese da pabrik rese lagi geus kaduru beli kita kan mana? kami udah dibutuhkan kang eta mah Ini juga kajauh. lain juga kagak udah juga duling kita ini yuk ada gunanya Tuh tinggal di baraya jagong mageledeg. Ampun, segede-gede. Pokoknya jumbo weh. coba ditinggi-tinggi kemana liana nanyain lu kieu Jumbo pokoknya mah. matak barudak kudu daraekan para pelakan ame aya ti bakaleun kolot cenah barudak aya teh can kolot oge kurang geus ka karasa ayeuna Tuh jagong aya daek pelakan mah marulus aragung. tah ieu carana kieu barudak tuh diasupkeun kana peheung tuh tingali marek ngala jagong ameh teu sababaraha kali non teh ameh teu sababaraha kali ngarampa tingali serebet bawa ka dipipitina berewek tuh jadi nah jadi sekaligus beunang hah eta karungna nu eta ceng bawa ka dieu heuge jang wadah eta jang ieu wadah jagong tuh ini bara lagi ai geus kieu mah hayang sahektar mah ieu alaaneun wadahna heuda tak ieu ge urang teh kudu disyukuri hasil kerja keras teh barudak jadi Hah? wah ulah digugusur entena ulah tak ieu tingali lamun aya nu congona hideung trek sasaeutik jadi proses mah tidak mengkhianati hasilnya barudak tuh proses tidak mengkhianati hasil matak cek mah oge jalani prosesnya engke nikmati hasilnya nah, di dalam bidang hal apapun secara efektif heuh kitu tuh jadi udah wajar saeutik congona beureum da jadi loba teuing hujan ieu teh tuh serebet praktis kan tuh mau kudu dua kali ngarampa jadi aya tips baru ieu teh mah pada tamat dicontoheun nya barudak di anggo kongkorong can pinu euy pipitina Iya bisa gede kieu yo. moal katingali ka dinya Di bara rontot. ngali barudak nah ieu teh Gusur ka dieu. gila Dulu si Abah sagede gitu mah mageledeg ya. anjir mageledeg ongkek meureunnya barudak Bar wae hungkul. teuing aing mah teh hayang nu gede-gede nu penting mah rasana barudak kenaan gede-gede teu ngeunah mah nya Bae wa da teu make roiko geng ngeunah. heueuh Teu make roiko teh teu make masak ngeunah. Aduh ieu mah sapotong. tong loba teuing kita berat ngagugusurna urang tuang untuk tinggal situ ieu teh proses melak jagong teh pertama urang kokontenan lain bohong saumur jagong mual kena ka di dieu ka ngadungkuk kitu tah ya udah lala dong ka di panggulna si Abah teh ngawang-wang cenah barudak kumaha rasana lamun boga pamajikan dua tah kieu rasana teh dalam anger aya nu congona hideung saeutik mah kieu cenah ngareuna jadi ulah lain digugusur kan itu lain udah di barara bagiannya proses tidak
Lain da ieu teh NK 212. Tapi di urang cocok dah di kieu. Sabab ieu teh jika nama teh kinegra begitu. Aya anu dilipenan deula bareng sepotong. Ieu mah baradak imannya jagong, lihat jagongan. Sagede-gede anu Arab. Orang Pakistan. Kak Baba alus. Nyanyi ada uang barengkeun wae garingna. Jika nama sakitu teh heula nanti mah ayeuna mah bade ngalah jagong. Sok we selamat beraktivitas, sehat-sehat sararea. Dadah we nya engke deui bertemu lagi di lain video.